selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan bahasa Sunda untuk kelas 3 halaman 30. Buku yang digunakannya adalah buku bahasa Sunda Midadami. Namun sebelum ke halaman 30, silahkan adik-adik untuk membuka halaman 28. Di sana ada teks yang harus adik-adik baca di dalam hati. Teksnya adalah seperti ini. Usum ngijih. Ayeuna teh bulan Januari, hampir unggal poe hujan ngecrek ti isuk-isuk nepi ka peuting. Disebutna usum hujan atau usum ngijih. Biasana usum ngijih teh dimimitian ti bulan September. Anu matak aya anu nyebutkeun. Mun geus asup bulan berberan geus pasti we loba hujan. Eureun-eureun ke bulan Maret. Anu matak sok disebutkeun bulan Maret mah ret we hujan teh eureun ditema ku usum halodo. Itulah sebagian teks yang bisa adik-adik baca. Untuk teks lengkapnya silakan adik-adik baca di halaman 28 dan 29. Selanjutnya kita bahas di halaman 30-nya. Pek ku hidup jawab. Yang pertama, naon anu disebut usum ngijih teh? Jawabannya, usum ngijih disebut usum hujan. Hampir unggal poe hujan ngecrek ti isuk-isuk nepi ka peuting. Yang kedua, ti iraha mimitina usum loba hujan teh nepi ka iraha deui. Jawabannya, dimimitian ti bulan September nepi ka Maret usum loba hujan teh. Pertanyaan yang ketiga, kumaha ari kaayaan iklim ayeuna, naon sababna? Jawabannya, cuaca teh geus hese diteguhna. Aya kalana bulan Maret oge masih keneh ngayeur hujan. Eta teh lantaran aya parobahan iklim anu dilantarankeun ku beuki panasna hawa dunia. Pertanyaan yang keempat, saha anu bungah ku datangna usum hujan teh? Jawabannya, patani anu bungah ku datangna usum hujan. Yang nomor 5, usum hujan oge sok jadi musibat. Naon sababna? Jawaban, loba wewengkon anu kacaahan, lamun geus kitu sawah teu kaala hasilna. Balong loba anu bedah, malah imah oge loba anu kekeum ku cai. Demikianlah jawaban untuk halaman 30. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.